kalimatin kalawan 6 huruf atat kang bakal tumeka yasita yarmaluna ing dalam lafaz yarmaluna indahum ing dalam munggu alai qiraat wa sabatat kang teman-teman tetap yasita lakinnaha tetapine sita kismani iku andeni rong duman kismun utai saduman yudgomu iku den idgomaken apa pihi ing dalam kismin bigunatin serta guna bianmu kalawan lapadianmu ulima dian kina waruhi yayanmu illa idza kana angin tatkala ana ya mudgom lan mudgompi di tengah tuh ayat illa idza kana al mudgomu wal mudgomu fihi kilmatan iku sakalimah pala tudgom maka ora den idgomaken pala tudgim maka aja ngaidgomaken sira kadunya yaiku kaya lapat dunia tumasin wanin maka kari-kari lapat sinwanin tala kali nyanding ya lapat sinwanin wasani lan utai kang kapindo idgomun iku idgom bi goiri gunatin kalawan liyane guna filam ing dalam lamor ro ilan ro summa kariron maka kari-kari nakrir temenan sira ku ing ro sakumaha nuges dicaritakeun nun sukun sareng tanwin nalika ngaharepan huruf hijaiyah hukumna kabagi sabaraha kabagi 4 nomor kahiji izhar jadi nun sukun sareng tanwin aya nu di hukuman izhar nalika ngaharepan huruf izhar atawa huruf halqi anu genep naon genep hamzun paha unsuma nun ha'u muhmalatan summa bainul kha huruf izhar disebut huruf halaq disebut huruf halaq karena makhrajna aidina tiqara disebut huruf izhar lantaran itu nun sukun sareng tanwin itu wajib macana wajib dengan musonib hukum nun tanwin hukum nun sukun sareng tanwin nomor kedua nanaon wasani idghamun nomor kedua hukum nun sukun sareng tanwin eta nya eta idgham naon ngaran idgham mahwal idgham itu bahasa Arab nama mun bahasa Indonesia naon apa itu idgham intinya mun bahasa Inggrisna what the meaning of idgham idgham eta aya ceuk lugot aya ceuk istilah aya ceuk etimologi aya ceuk terminologi ceuk budak sakola mah kitu ari ngaran idgham ceuk lugot atuh di tengah we tinggal nempel tuh wa huwa lugatan idkhalu syai'i fi syai'i ngaran idgham ceuk lugot asal kata bahasa idgham idkhalu syai'i fi syai'i ngasupkeun hiji perkara kana perkara sejen seperti ngasupkeun golok kana sarangkana eta naon ngaranna idgham golok disebut mudgham anu diasupkeun sarangka ngaranna mudghompi nu diasupanana ngasupkeun kadaharan kana jero sumut dihuapkeun eta ngasupkeunana tah eta ngaranna idgham kadaharanana disebut mudgham sumut disebut mudghompi itu anu diasupanana
urang mah teu dek ngabahas idgham ceuk lugot sebab eta mah umum teuing. Nu rek dibahas di dieu mah idgham ceuk istilah ahli tajwid anu bakal nimbulkeun hukum ceuk ahli tajwid. Wastilahan ari ngaran idgham ceuk istilah. Ieu lugot ceuk istilah mah kieu ya. Seperti aqua teh ceuk lugot ceuk istilah. Ari aqua ceuk lugot asal kata bahasa aqua tah air minum aqua gitu. Nyata sakur-sakur air minum kemasan dikemas tah dibungkus aya wadahan nu dibuat dan nu dijieun di pabrik aqua gitu. Anu bermerek aqua. Jadi lamun merek ngalin aqua lain ceuk lugot. Ngan cek istilah santri mah gitu asal minuman baik gitu aqua nyebut pembelikan aqua ya eta mah istilah santri ngaranna. Istilah eta ittifaqu thaifatin ala amrin mahsusin, kesepakatan hiji komunitas karena hiji urusan. Yo orang rame-rame asal nyebutkeun belikeun aqua maksudna belikeun air minum gitu. Seperti bahasa gayung eta asal kata bahasa mah gayung tina naon batok kalapa nya di jerona teh dipiceunan ta kalapana caina piceun itu laju diberean kayu di liangan ta kalapa teh kalapa nu geus dipotong luhurna di liangan lisik laju eta pake mandi pake naon gayung ngaranna. Lupat beka istilah santri pokoknya masal panyiuk wae lah gitu. Dek tina batok kalapa tah dek tina plastik tah dek dina naon pokoknya masal pake nyiuk cai eta gayung atau nyiuk cai di kulah itu. Joko teh gayung tah. Pertama istilah tah. Jadi kudunya lugat jeung istilah. Lugat mah asal makna pemernahan. Eta lapat dikarinyakeun digunakeun pertamana. Ari ngaran idgham ceuk istilah aya tuh di tengah. Iltiqa'u harfin sakinin biharfin mutaharikin bihaitsu harfan wahidan musyaddadan kurang dal hiji eta di dieu mah musyaddadan syaddada yusyaddidu tasdidan gitu. Lamun syadda ya syuddu syaddan naleni teh mah nalian. Musyaddadan bihaitsu yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Ari ngaran idgham ceuk istilah nyata iltiqa'u harfin sakinin ngamprokna huruf sukun nah nun sukun atawa tanwin kalau geus surahan anu heula sarua ge bi harfin mutaharikin ngamprok jeung huruf anu berharakat nyata salah sahiji huruf idgham anu genep bihaitsu yasironi harfan wahidan sehingga huruf sukun jeung huruf berharakat dijadikeun hiji musyaddadan anu bertasydid bihaitsu yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan kayaning dengan kata lain waktu ngucapkeun eta sekaligus teu hiji-hiji secara singkat tadi panjang. Idgham eta suara nun sukun atawa tanwin dileungitkeun diasupkeun kala salah sahiji huruf idgham anu genep. Secara singkat idgham eta suara nun sukun sareng tanwin dileungitkeun asup kana salah sahiji huruf idgham anu genep. Contohna seperti may ya'mal man ya'mal aya nun sukun aya ngarepan naon? Ngarepan iya eta ulah suara nun, suara iya. Mayyamal gitu.
Nu kitu ngaranna idgham. Sora nun diasupkeun kana iya sehingga eueuh sora nun eta nu aya sora naon? Sora iya. Mayyamal golok diasupkeun ka jero sarangka. Golokna katempo teu? Henteu, ayana di jero sarangka. Nu katempo naon? Sarangkana. Nun diasupkeun kana iya. Gitu. Sora iya aya eueuh. Sora nun aya eueuh. Nu aya sora iya gitu. Ngan si nun eta ayana di jero si nun ayana di jero iya gitu. Mayyamal lain man ya'mal tapi mayyamal. Ajangan musonif nun sukun sareng tanwin di hukuman idgham nalika kumaha? Bisitatin nalika ngahareupan huruf idgham anu genep. Bisitatin nalika ngahareupan huruf idgham anu genep. Naon-naon anu genep eta? Atat qad sabatat fiyar maluna indahum. Atat anu bakal aya dicaritakeun. Qad sabatat anu bener-bener dikumpulkeun. Fiyar maluna dina lapad yar maluna indahum mungguh ahli tajwid. Jadi huruf idgham eta aya genep dikumpulkeun dina ucapan yar maluna. Hiji ya, dua ro, tilu mim, opat lam, lima wao, genep nun. Jadi kesimpulanana sakur-sakur nun sukun sareng tanwin di hukuman idgham nalika ngahareupan salah sahiji huruf idgham anu genep. Hiji ya, dua ro, tilu mim, opat lam, lima wao, genep nun. Dikumpulkeun dina ucapan yar maluna. Yar maluna romala yar malu. Romala yar malu romlan marmalan romlatan rimlatan fahuwa romilun wadaka marmulun irlam. Romala yar malunya irmala tarmal marmalun marmalun. Nan manana lumaku ngincit. Nan lumaku ngincit lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Pos tentara teh sampai nyanyi lari-lari kecil. Nah, jadi lamun nun sukun sareng tanwin ngareupan salah sahiji huruf idgham anu genep nu dikumpulkeun dina ucapan yar maluna, maka nun sukun sareng tanwin di hukuman idgham. Ulah sora nun anu aya sora naon? Sora huruf idgham anu genep. Lakinnaha kismani. Ajengan musannif mana contona engke heula ulah ngomong contoh. Pembahasan idgham can beres. Lakinnaha kismani ngan bae idgham eta kabagi dua. Kismun yudghama fihi. Kahiji bagian kahiji huruf idgham dan karena idgham anu diidghamkeunana bigunnatin make gunnah. Tegasna idgham bigunnah. Jadi sakur-sakur idgham anu make gunnah teh naon? Dengung kana irung, ngaguang, ngagiang, ngaguangnya. Dengung kana irung. Gitu. Idgham bigunnah eta sakur-sakur idgham anu make gunnah dengung kana irung.
Mayyamal itu mayyamal kan beda tuh. Mayyamal aya sabaraha hurufna idgham biguna. Hurufna aya 4. Hiji ya, 2 nun, 3 mim, 4 waw. Biyanmu dikumpulkeun dina pangucap yanmu. 5 nu parantos ka maklum, nu parantos jelas. Ya, nun, mim, waw, yanmu. Jadi idgham kabagi 2, hiji idgham biguna, kadua idgham biraguna ke dihareup sama. Ari idgham biguna sakur-sakur idgham anu make guna. Guna teh naon? Dengung kana irung. Huruf idghamna aya 4 hiji, iya 2, nun 3, 4 dikumpulkeun dina pakucap yanmu. Tinggal contohna. Contoh nun sukun sareng tanwin. Contoh nun sukun sareng tanwin ngahareupan iya. Idghamna idgham biguna. Tu dina kitabna halaman 7 baris kedua ti handap. Wa famisalu idghamihima fil ya'i bigunatin. Contoh ngaidgham nun sukun sareng tanwin dina iya bigunatin make guna. Contoh nun sukun sareng tanwin kapagi jeung iya gitu. Contoh idgham nun sukun sareng tanwin ngarepan iya bigunatin bari make guna sebab idgham biguna. Seperti mayyaqulu aya mayyaqulu aya nun sukun ngarepan naon? Ngarepan iya. Nun sukun ngarepan iya hukumna idgham. Sora nun diasupkeun kana iya sehingga teu katampo nunna teu kadenge. Gitu. Bari idghamna idgham biguna hartina dengung kara irung. Mai ta mai ka irung ta. Mai yaqulu gitu. Ulang mai yaqulu mai. Eueuh eta mah guna. Irung mai yaqulu. Contoh tanwin ngahareupan iya. Wa barqu yaj'alun aya. Tanwin ngahareupan iya hukumna idgham bari idghamna idgham biguna hartina idgham biguna dengung kana irung wa barqu yaj'alun. Contoh idgham biguna nalika ngarepan nun wa misaluhu fi nun itu min nurin aya nun sukun ngarepan nun jelas ta idghamnya. Nun sukun ngarepan nun maka hukumna wajib idgham bari idghamna make artina guna contohna min kana irung. Lamun irungna dikieurkeun kurang aya anginan gitu kalau angin. Min haneut min nur. Contoh ngarepan tanwin yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Aya tanwin zal, tuh zal ditanwinan ngarepan naon? Nun hukumna idgham naon? Nun tadi disebut biguna maka dengung yauma idzin na'imah. Contoh idgham ngarepan mim seperti mim mana'a. Mim mana'a masajidallah. Mim mana'a ayat nun sukun miman ta nun sukun ngarepan mim hukumnya wajib idgham sorana sora mim sora nun meueun idghamna idgham
Diguna artina make jeung mim mam mana contoh ngarepan tanwin idgham ngarepan tanwin contoh idgham contoh tanwin ngarepan mim gitu. Seperti masalam ma ba'udatan fama fawqaha masalam ma ayat tanwin dina lam masalan ngarepan mim hukumna idgham sora tanwin diasupkeun kana mim bari idghamna diguna lantaran make ari guna eta naon dengung masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Contoh nun sukun sareng tanwin ngarepan wau. Contohna seperti miwal. Beda deui lain nun sukun eta mah ulah dikairungkeun. Seperti innahu kana tawwaba tama ulah didengungkeun. Nah sebabna eta mah tawwaba tama lain tanwaba tawwaba sebab aya nu ngidghamkeun innahu kana tawwaba ngaco ieu teh lain idgham tajwid teh mah idgham cek nahu teh mah tawwaba su tawu waba eta asut tawa waba jadi gitu asut tawu waba nun tanwin ngaret nun tanwin atawa nun sukun atau tanwin lain miwal aya nun sukun ngarepan waw hukumna idgham sorat nun aya wah tau asup kana idghamna idgham biguna lantaran make dengung miwal. Contoh tanwin Gisyawatun walahum ngan nun sukun bisa dihukuman idgham nalika beda kalimat. Hartina nun sukun aya dina hiji kalimat huruf idgham aya dina kalimat sejen. Nun sukun bisa dihukuman idgham nalika beda kalimat. Artina nun sukun aya dina hiji kalimat huruf idgham aya dina kalimat sejen. Heula we tuh may yaqulu nun sukun jeung iya beda teh kalimatna beda. Man mah kalimat isim mausul yaqulu mah kalimat fil mudhari wa mana min nur beda teh kalimatna beda. Nun sukun mah ayana dina min huruf jer lapan nurin nun mah ayana di lapan nurin kalimat isim pajul. Kumaha lamun sakalima illa idza kana bikil matin kecuali nalika nun sukun ngaharepan huruf idgham eta aya dina sakalima palatut gim eta mah teu meunang diidghamkeun. Artina wajib izhar. Illa idza kana bikil matin kecuali nun sukun ngarepan huruf idgham eta nalika kecuali nalika nun sukun nu ngaharepan huruf idgham eta bikil matin sakalima. Nun sukun jeung huruf idgham teh satu kalimat palatut gim eta mah teu meunang di idghamkeun. Mana contona ka dunya seperti lapan dunya aya nun sukun aya ngarepan naon ngarepan iya sakalima apa dua kalimat sakalimat idghamkeun ta ulah naonkeun wajib izhar dunya minad dunya teu meunang minad dunya iya karena kadenge di dunya dunya penulisna D U D U D N Y A dunya ngena nyebut apa dunya alam dunya jadi lama macana dunia eta mah udah diidghamkeun lamun diidghamkeun jadi dunya ngena kan urang Sunda mah nyebutna dunya ieu nya nama alam dunya
aya dunia, aya dunia. Dunia mah lawan akhirat. Lamun dunia, aya dunia. Kadang-kadang dunia lawan langit gitu dunia. Mola dunia. Kadang-kadang ieu mah. Contohna deui seperti sumasin wanin tala. Contohna deui seperti lapat sinwanin sinwanun. Aya nun sukun ngarupa naon? Wow eta huruf idgham. Sakalima apa dua kalimah eta? Sakalima idgham pun taulah wajib idhar sinwanun. Teu meunang dibaca sinwanun. Contohna deui seperti qinwanun. Aya nun ngarupa naon? Wow. Idgham taulah. Naon sebabna? Sakalima wajib idhar qinwanun daniyah. Contohna deui seperti bunyanun. Bunyan. Aya macam mangbunyan jadi gitu. Bunyan bacana. Aya nun ngarepan ieu ge ulah bacana bunyan. Bunyanun aya nun sukun ngarepan naon? Bacana menang teh di idgham taulah. Naon sebabna? Sakalima. Balik teh wajib idhar bunyanun teu meunang bunyanun ulah. Ajengan musannif cek tadi idgham kabagi dua. Hiji idgham biguna, nomor kaduana idgham naon? Wasani ari nomor kadua idghamun bigwiri gunatin nyaeta idgham bilaguna. Bigwiri guna atawa idgham bilaguna. Nalika ngahareupan naon? Filami waroi nalika nun sukun ngahareupan lam atawa ngahareupan ro. Jadi sakur. Jadi idgham bilaguna eta sakur idgham anu teu make guna, teu make dengung kana irung. Hurufna aya dua, hiji lam, kadua ro. Contoh nun sukun jeung contoh nun sukun jeung tanwin ngahareupan lam. Hudal lil muttaqin. Aya hudal lil muttaqin. Aya tanwin dina dal ngahareupan naon? Lam. Maka hukumna idgham. Idgham eta naon? Ngasupkeun sora tanwin kana lam sehingga teu kadenge sora tanwin mah nu kadenge sora naon? Lam. Make gunah tante teu, make dengung tante teu. Hudal lil muttaqin gitu. Ulah hudang tidi ngaco. Hudal lil muttaqin. Contohnya dari seperti walakil la ya'lamun. Aya nun sukun ngarepan naon? Lam. Hukumna naon idgham eta? Ngasupkeun sora nun sukun kana lam sehingga nu kadenge sora naon? Lam. Nun sukun aya sorana eueuh teu kadenge hartina. Walakil la ya'lamun. Pakai gunah taulah, pakai dengung ulah. Walakil la ya'lamun. Contoh ro seperti mir rabbihim. Aya nun sukun ngarepan naon? Hukumna pakai gunah tante mir rabbihim. Kemudian dibaca mir. Ngahiung ulah dihiungkeun ulah.
mir rabbihim. Contohnya di seperti min samaratir rizqan qalu min samaratir rizqa ayatan minta tanah marbutoh karena marbutoh teh tak buleun ditanwinan ngahareupan naon hukumna idgham. Jadi nu aya nu kadenge sora naon eta sora ro lain sora tanwin make guna tante teu make dengung teu idgham lagi disebut idgham bila guna rizqong mana min samaratir rizqa min samaratir rizqa summa karironahu tayyama ki musonib nyaritakeun hukum nyaritakeun sifat ro. Jadi di antara sifat ro eta kudu takrir. Jadi nalika ngucapkeun ro summa karironahu wajib anjeun kudu nakrir kana ro. Tayyama nyaritakeun sifat ro di antara sifat ro eta takrir. Jadi musonib summa karironahu takrirkeun ku anjeun nalika ngucapkeun ro. Naon takrir eta ngageterna tungtung leta nalika ngucapkeun huruf ro eta kageter pan ngan ngageterna loba teuing teu meunang eta hirobil ro hirobil ro hirobil alamin. Tuh ayat tengahna tuh ayat hukum bitakririhi mutlaqon. Hukuman ku anjeun make hukum takrir tasiro mutlaqon mutlak. Nah di tasdidan atau teu di tasdidan. Nah make tasdid atau teu make tasdid takrir mah bae. Rabbana ta ayat ta takrir ta. Rak begitu rak gitu. Hukuman takrir siro mutlakon mutlak baik di tasdidan atau tidak di tasdidan. Nu teu di tasdidan mah seperti Rabbana lakin idza syuddida yajibu ikhfa'u takririhi cenah ngan bae nalika di tasdidan wajib disumputkeun takrirna disamarkeun Allah ulah Ar-Rahman Nir-Rahim. Ulah pas motor naon sih reng gitu ulah Allah gitu. Lakin idza syuddida yajibu ikhfa'u takririhi ngan bae nalika ditasdidkeun wajib lain meunang deui wajib diikhfa disamarkeun takdirna. Contohna pulir ulah pulir taulah lamun loba teuing takdir dengan geterna eta kaluar tina sifat aslina. Wasalisul iqlabu indal ba'i ya sakitu la wallah.